Nah Ustad apalnya memeh ka dieu lah jo heula. Hadirin kaum muslimin, bapak dek digamis mangga, bapak rek diudeng pek baik, bapak rek dipake sorban pek tuluikeun Pak. Tapi dengan catatan kudu bisa ngehargaan tata cara anu beda. Kuring nerangkeun Islam, bapak nerangkeun Islam, naon bedana sarua anu diterangkeun geuning Islam, pedah eta wujud bentuk rada beda, heukeun bae. Dan neangan jelema nu sarupa di alam dunia mah moal aya moal. Sok ibu jeung bapak ngahiji borosot budak kunaon ku beda. Engke deui mah pecakan bapak-bapak ngahiji 7 tahun paling bijil anak ucing. Tuh. Matak hirup keur urang sakabehna tong anti ku perbedaan. Lamun di dieu aya orang Persis tuluikeun ceramah ku gaya Persis. Lamun di dieu aya orang Nahdlatul Ulama tuluikeun ceramah ku gaya NU. Lamun di dieu aya orang Muhammadiyah tuluikeun ceramah ku gaya Muhammadiyah. Lamun di dieu aya jamaah tabligh anu 3 poe 3 peuting sok ngenong di masjid tuluikeun ku gaya ceramah eta. Teu kudu urang ancrug kana metode anu beda, mending ge kukut metode urang sewang-sewangan. Bener ya? Sabab di Indonesia mah tuh udah beda Pak. Nabi Muhammad nerangkeun agamana bil lisan jeung bil hal, kulisana jeung ku akhlakna. Sehingga Nabi nyarita geus katembong akhlakna, babari digugu ku umatna, pok nyarita teh Nabi mah katoong akhlakna. Jurut turun ka Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab gaya ceramah Nabil kalam ku ditulis sehingga Al-Qur'an muncul lain keur zaman Nabi, tapi Qur'an muncul keur zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Lol ka Indonesia, di Indonesia beda deui. Dibawa ku Wali Songo, matak lol pidato Presiden Soekarno, jadilah orang Islam tapi jangan pernah jadi orang Arab, jadilah orang Hindu tapi jangan pernah jadi India, jadilah orang Kristen tapi jangan pernah jadi Yahudi. Artina agama Islam nu urang, budaya ge kudu nembongkeun budaya urang. Teu bisa urang Islam nu urang budaya nyokot nu Arab. Nah beda. Sok bapak indit ke Arab, cowok gado urang Arab, dek nyebut me ge keun bae pada moal ngartieun. Cowok we gadona me kumaha cuk urang Arab, sukron nuhun di cowok gado nuhun. Balik ti Arab datang ke Indonesia, cowok gado mitoha kepret harita keneh. Nah sabab di Indonesia boga budaya asa di cowok gado. Beda. Sim kuring ceramah sabulan ka tukang di daerah Banten. Daerah Banten lagi anu nyuksruk geuning ampir kaleuweung ka ditu tuh. Tempat badak. Urang Banten pan bahasana teu akur jeung Cimau. Di dieu mah ibu, di dieu mah kareke nolol kuring ceuk nu hajat Pak Ustad cenah bade tuang heula. Bari ieu teh sabenerna ngadongeng heula dan nawaran mah acan, ngadongeng heula. Pak Ustad cenah bade tuang heula, ngeunah kana hate da akur bahasana. Lol ka Garut, lol ka Banten mah lain kitu, jurut turun kuring tina mobil. Kumaha ceuk urang Banten gerahakanan kejo. Ka Ustad Kasep ditangahkan kejo geus. Ari kuring di mana kaki dipijak di situ langit dijungjung nu ngaran hirup nu alus teh bisa adaptasi jeung lingkungan. Sanajan kuring urang Cimaung keukeuh ka Banten mah kudu ngomong kasar. Jeung naon si teh ngaing barang hakan. Peletuk ceuk urang ditu jeung daging kotok gebeg harita keneh. Naha sabab di Cipinang kotok identik jeung ti hayam. Ngahuleng ngaragemeneng cilaka badag jeung teh ieu bakal lapar saumur-umur. Naha bahaya manya ustadek di Paraban angeun aduk. Plus deui ka Garut. Di Garut beda deui Pak. Alat jeung budayana teh. Lamun di dieu mah pan punten mangga ka mana euy kalebak rada heuras urang beda rumasa resep teuing kana kiripik. Di Garut lamun punten teh panjang punten mangga hiji waktu rek ceramah jam 8 peuting datang jam 8 beurang ngariung jeung DKM maraban hayam pan di urang mah kur titit matak sahalus-alusna hayam pelung di urang ponok napasna teh da kumaha nu marab. Coba di Garut lain kur titit tapi kur titit di Garut matak aralus teh sorana teh. Iya, agama lain budaya, budaya lain agama, tapi agama dipakai alat pikeun nerangkeun agama. Di mana eta tempatna? Di Indonesia. Sababongan Indonesia mah kana agama teh teu pati, lamun kana budaya geus pasti. Matak nu akhirna disiasatan ku para ulama, budaya lain agama, agama lain budaya, tapi budaya dipakai alat pikeun nerangkeun agama.